Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi yoga pangestu ti kelas 10 MIPA hiji. Abi bade nyaritakeun carita babat godok Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katlah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingkeun kesaktianna. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus karamana unjukan yeun dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten, tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadagu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum kerajaan menta bobolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kesaktian Kean Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabeuhanana ngabikeun teu aya nu nembal ngan teu lila ujug-ujug aya ake-ake anu nyampeurkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingin kesaktian Tuang Putra. Jauh pisan eta jalma teh. Ayeuna di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik naor. Aneh pisan samemeh ngajawab eta kaki teh geus ngaleungit duka kamana ngileusna. Ti harita Kean Santang teu ngeunah cicing hayang geura gok patepang jeung jalma anu ngaranna Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan karamana Prabu Siliwangi sejah meang ka negeri Mekah rek nepungan Bagenda Ali. Saenggeus diwidian ku Ramana, geujig bae anjeunna angkat ti Pajajaran, leumpang ngulon murug kalebah panon poe suruk bubuhan jalma sakti. Ieu mampang teh napak kancang nyaeta leumpang dina kulit cai nyaeta gancang ka ditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patepang jeung aki-aki nu keur ngiuhan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur molong negas-negas nu kaanyar datang. "Saha ujang teh? Pokokna kalah malik nanya. Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa, kaula hayang tepang jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jelma sakti, kaula hayang ngadu jajanten." Kitu, yu atuh tuturkeun Aki, ceuk eta aki-aki ngajak indit ti dinya. Kean Santang nuturkeun tepi ka kara oge sabaraha lengka aki-aki teh sok nyarita. Ituk Aki tinggalkeun, cing panyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek nyokotkeun Iteuk. Ari Iteuk si Aki teh nancep deukeut tangkal korma, barang eta Iteuk dicabut karasa beut peugeuh. Kean Santang nyabut deui beuki pedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang marapatkeun ajian nyebut deui eta Iteuk satekar tenaga. Aneh pisan, lain Iteuk anu kajabut teh tapi kalah sukuna ambrus kana taneuh kitu. Jeung kitu bae. Unggal manehna nyabut sukuna kalah beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesang, Iteuk angger teu bisa dicabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta Iteuk teh tangtung lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun, "Saha saayana Andika teh, Ki?" ceuk Kean Santang semu langseu. Si Aki keur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu disangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yeun kasaktian dirina ukur satungtung upama dibandingkeun jeung elmu kawadun Bagenda Ali. "Kaula taluk saumurah dirinya hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," ceuk Kean Santang. Tapi Andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam." Waton Bagenda Ali ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Makkah. Saenggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere panceun yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Aya Ramana Prabu Siliwangi teu keurseun ngagem agama Islam.
Dibarengan ku sawatara prajuritna, Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakudulan Garut. Ceuk sakaol di dinya anjeun teh ngehiyang ngaleungit tanpa wujud ari para prajuritna minda rupa jadi mau. Sakitu paling ge nu bisa abdi sampaikeun. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.